Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng dina ngadongeng Sunda. Simkuring gaduh jejer carios anu engal anu judulna Cinta Ditolak Dukun Bertindak karangan simkuring. Mangga urang kawitan wae mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga maranco. Kocapkeun di hiji keluarga di Pilemuran ka kota Angang rada kadeukeut ka desa kitu nya teu kampung teuing. Kocapkeun aya hiji keluarga nyaeta keluarga Bah Atang jeung Matiti boga anak nu ngaranna Jang Kosim. Jang Kosim pagaweanana ngan ukur runtang lantung teu puguh caga malahan mah setengah kedeul. Ari barang dahar ujug udud mah getol. Geus wanci haneut moyan masih keneh ngaringkuk di tempat sarena. Sarena teh biasa sok dina kursi di tengah imah gitu. Heh, udang atuh sia Kosim. Pok Matiti bari ejeung ngaguyah-guyah. Udang lain molor wae kaelekeun ku hayam. Hayam atuh deuleu geus nyar pahakanan. Da geus gede sia teh geus dewasa. Nah ari kitu wae hirup teh. Aya naon ni? Ami geus riweuh isuk keneh teh. Pok Bah Atang. Ieu si Kosim molor we gadagna teh. Panon poe geus caang batur marusaha ieu mah molor we. Udang. Mitra tetalangke dibedol sukuna ku Matiti Jang Kosim. Atuh durug-dug teh dina kursi ngagubrag di bedol. Ngajurah roh atuh teu antapara Jang Kosim teh kuat kaburia buncelik amek kanu jadi indungna. Maha eta mane ngahudangkeun teh kawas ka doma. Sia eueuh gadag. Heugos batur hudang teh isu keneh kirang bara salat subuh anguran mah. Eueuh gadag pisan heug bantuan Bapa Silaing ka sawah. Lain molor we pagadagan teh. Mitra si Matiti amek kacida kitu nya. Bahasana ge wah ngaran nu ngamek teu make aturan. Geus mana era ku batur. Lain geus nyalekan budak we wayah ieu teh. Ah, tuman. Baru sia kacai. Mandi anguran ge. Kawas batur naon atuh naon. Atuh mah keoea dah. Turu keneh. Bari jeung nyentak. Jeung sutak-sentak sia ka indung teh. Lain nyentak atuh mah. Oh, pangacian can ngumpul meuni asaragrag tina kapal ngimpi ieu dibedol ku emak suku. Sugan teh keur jadi tangtara rek terjeunna impian teh kitu. Ari pek teh ngadon dibedol suku ku emak ragrag. Untung kanu palupuh coba lamun kanu batu. Buru gerak deui. Atuh mitra eleh deet si Kosim teh nya.
Kuniang hudang babatak kaciri jelema kedulna teh nguliat huai keneh wae merelek burujang euy gerak kacai sok atuh geus kacai manaon rek ngopi rek naon anguran gahayu urang ka sawah jeung abah bantuan abah ngabah ela bah aduh tunduh keneh ieu teh sabenerna mah bah geus bisi ngamak deui inung maneh buruk mitra bah atang mah teu pati kos indungna gitunya rumasakeun meureunnan alaman ngora tapi da teu kitu di bahatang mah keur ngora teh getol sampai kaena matak boga sawah saeutik oge aya sabaraha kotak-kotak wae mah aya kebon yu kuniang atuh hudang si Kosim teh bedol anu dina sasampayan deukeut anu jalan rek ka dapur jing emer nu ada sabun jeung odol nu kitu nya nya leos atuh katampian kapancuran aya di tukang geuni mahna gebrus mani rada lila di mani oge ngahuleng madon ngahuleng da loba anu kacarai malahan mah bari ningalian awewe we nu keur marani atuh disarimeuhan ku awewe teh ningka sia lain ngintip nu mani ke heula bedi tuan heula ke heula lalaki mah ke sagedeung deui ceuk Nyi Ipah parawan cerewet gitu nya aya wae mitra wah caha euy anu ngintip nu mani sidik kuring mah rek mani buru lah gara marani mani teh lila-lila teuing mingke atuh daguan heula sagedeung nying ka heula ka belah ditu rek diganti kutang atuh mitra eraeun si Kosim ge dikitukeun mah leos heula nya lingker heula ka rada angang ka tempat pamaniheu ka eta da pancuran teh eta teh loba kitu nya nu sok kacararai henteu lain nu boga pribadi maksud teh emang di balong mah emang nu pribadi balong si Abah Atang tapi sok loba nu ngaradon buruan atuh oe baruan buruan kacaraina rek mandi geus atuh teu lila ting karuruduk barudak awewe teh bari jeung jubras jebris ningali ku lampah petana si Kosim aduh oe eta bujur meni ngagiplek gitu kana yang sieun gelo mok Nyi Marni nepang paneurina ayo buru nu galau ceuk Nyi Marni disangka nu galau si ieu ke disebut nu galau si Kosim ku barudak awewe teu talang ke si Kosim turun ka pamanieh ka pancuran ucal ucul pakaian baju calana gantung-gantungkeun terus mani samet saeutik-eutik heula mimiti ditoelan cai da tiris ku taramani pangpangna mah eta ge bubuhan ku bapana di Jujurung jeung ku indungna di Badawal keur sare teu kungsi heula atuh manehna teh meureunnan nya gebrus mani jeung tiris-tiris teu disabun teu naon kejebus geus we buru deui make anduk di baju deui di ieu nyikat gigi sakedeung teu disabun pohoeun si beungeut lah we wungkul si beungeut make sabun
geus we. Leos deui balik. Tuh, gitu atuh ari jadi lalaki, jadi bujang. Kudu kasep, kudu bersih. Ame loba nu mikaresep awewe teh. Ieu mah lain hees we. Sok geura naon atuh kudu boga pikiran, diajar usaha naon. Citra Kosim teu loba omong leos saya ke kamarna ganti baju ganti di baju we nyisiran gitu. Oh tuh arek kitu mah arek arek kasih ieu arek ulin kateun si Bopeng. Sugan aya gawe, aya pigawean si Bopeng mah sok gawe. Oh jik atuh ieu liar. Lain cicing we di imah. Pok mah iti Geus zamana indungna mana geus gandeng haben we. Ngocobrak we teh ku batur. rada nyentak si Abah Hatang dasar rawing ceuli dedengeanana teh teu boleh we. Sedut surup ieu naon teh Nyisiran baju rada pantes pake calana teu lepis lepis saya rada sebu belel teh we rada jabrik. Cukur atuh euy baju teh naon teh buk teh ulah sinaruag reueuy gitu Pak usumna atuh metal Pak bae da batur ge loba. atuh ari kudu diurus hayang ngurus buk mah kudu manina kudu mineng mani ieu mah teh digudrak-gudrak mah teu mani Atuh mandi ge mah Uing ngadekakeun si Bopeng heula wah. Mah dekakeun si Bopeng. Sia sasarap heula atuh rek init-initan teh bisi kasalatrian. Bisi salatri ke. bae ieu da boga duit di si Abah. Bah, ana bako teh suruput camplak pisan nya kanu kopi bapakna teh songong gitu. Bah, ngasaan seutik kopi arek ninyo horoream rewel gak indungna. Nu Abah we nya. Bae geus sok we sok. Minum. Geus kitu nyokot teh udud keretek nu bapana. Teu kungsi lila dibeka heula dibere duit ku bapana 500 perak gambar monyet. Bah, kata si Bopeng heula jig atuh. Kumaha we atuh carana ari barang siar mah. Mitra dikakocapkeun di jalana anjog kateun si Bopeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Lutrak aya nu muka panto. Waalaikumsalam. Maneh euy. Arek ka mana? Gini gitu euy. Pok si Bopeng nanya ka si Kosim. Ulin we atuh Peng. Ieu mah aing dicarekan wae ku indung Jika jua urang nyiar pakasaban atuh naon we. Aya pagawean mah. Ngan rada capek jigana maneh moal bisa moal daek. Naon gitu Peng? Ieu naon teh? Gali sumur euy. Mun daek mah urang cokot teh urang gawean kuduaan, bae dewek dihandap si laing di luhur nari. Nu saha gitu. Sumur titah nyieun sumur ku saha? Itu ku Haji Hasan. Lain nyieun ketang ngeduk. Ngajarwan, da geus aya sumurna meusina saat, loba leutakan hayang dikeduk. Asik kadinya mah.
Hayu ah. Siap. Mitra atau si Kosim diajak ke barang gawe ka Imah Haji Hasan. Dari Imah Haji Hasan teh aya Neng Lisa. Jeung Neng Dewi. Anak Pak Haji jeung Bu Haji Rokayah. Kumaha kitu eta? Peng. Urang jadi dita kamari euy, tidak ngeduk sumur. Kan rada bingung urang teu boga can boga jawaban, urang ge ka ditu can ngajawab dek henteu na. Bae urang tepungan we ayeuna. Mane atuh ulah kitu pakaianana kudu salin. Bae lah, kuring ngerek salin. Ari puguh mah. Mitra tega kocapkeun atuh cing laleos. Urang naik heula rek ganti salin sim. Eta peng salin heula. Oh jiga tuh, daguan ku urang dieu. Dakap itu perjalanan ke ame tuluy ka ditu ngaler. Jalan tukangan imah urang. Mitra tega kocapkeun di Kosim. Gog ka imahna. Nah, sia balik deui. Ulin teh. Ieu bah, teh pigaweun ah. Sugan we bae saeutik-eutikeun ge. Oh, gawe naon kade sia. Itu yung si Bopeng. Naon? Rek ngaduk sumur, tita ngaduk sumur sana ku Haji Hasan. Geus saat caina jeung loba letakan. Aduh jig daek mah maneh. Kade we hati-hati bisi urug. Nya tuh meureunnan sumur geus heubeul atuh. Tah kitu atuh kudu aya guam nya ceuk mah oge. Ai daek liar mah aya kabar berita jang barang gadag sia teh. Pok mah iti mah titi da sidik geus kitunya babasaanana rek amek arek henteu teh kitu we. Maklum orang lemur Mitra hapunten. Nya mah uing teh harek salin heula. Mana kampret teh da aya nu hideung, kampret teh make kampret jeung kaluhur mah kaos teh. Nu rada belel. Topi aya bah. Topi aya tuh. Nu abah we pake. Nu hiji deui ulah nu anyarna, nu anyar paranti ingkah ari ka kota ari bara init make topi. Tah nu hiji deui tah. Oh tah ieu heuh bae bah, geus ah. Itu Mitra geus disalin. Geus siap saged gitunya make kampret, celana kampret, di double kolor di jero, make kaos, init make topi, leos deui. Nya bini teh lama. Heuh atuh. Jik cing salamet kare digawena. Ulah gagabah. Nya tuh mah moal mah. Hayang diajar ame bisa bae daya si Bopeng. Mitra jurut teh turun di imahna. Muru ka imah si Bopeng. Tekung si Lela nepi ka imah si Bopeng. Peng! Peng! Ayo Peng! Kela euy. Urang ge ieu jangan topi. Satu si Bopeng geus saged. Sarua marake baju kampret, celana kampret jeung kaluhurna kaos basajan ameh da ari ngagali sumur teh kajerotan nya Mitra. Duh teh bral we nya duanana arinit maruru ka Imah Haji Hasan. Kumarona yeuh euy. Abing euy layut euy. Rek kamarona? Pok baturna si Dudu si Komar. Dieu mar euy di tengah ari ieu rek ngagali sumur, rek ngajeroan sumur nu Pak Haji Hasan. Oh, tuh ajak-ajak atuh euy. Oh, da di titana duaan. Bae engke we mun ngagali
ngagali kuburan maneh diajak bebal sia kaing teh ngaledek. Oh jika tuh arek arinit mah bari banyol mitranya. Oh jika tuh arek arinit arek bareng arek garawe mah kade oi kadinya mah matak pibetaheun komo mun neng Lisana balik gara ari kabeneran balik pan di kota manehna mah sakolana ari Ning Dewi mah da di dinya ngapoe ge balik. Anu kareta mesin balikna teh. Neng Lisa Neng Dewi mah mun Neng Lisa anu mencrangna anu dohdoina anu bahenolna mah di kota sakolana. Sugan we atuh kebenaran baralik. Siapa kawe wae lah. Aing mah gedaekeun ke model pantar urang mah. Bok si Hak Kosim. Oh nya oi hayu Ini tah kaberangan bisi berang teuing. Mitra cing laleos ieu arinit bral duaan nuju papanggih heula jeung si Komar ngobrol heula sagedeung. Init weh ka Teun Haji Hasan. Teu kakocapkeun di jalana nepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pok si Bopeng, da si Bopeng anu dititahna. Waalaikumsalam. Geuning maneh, Peng? Kumaha, Peng? Naon, Peng? Pok Haji Hasan. Sanes, Haji. Abdi kamari ku si Ibu Haji, ku si Abu Haja Rokayah di wiwarang ngeduk sumur. Cenah saat caina seueur letakna lumpurna. Oi. Taraek kitu maneh. Anya komo we wios da di damel manaon wae ge sawios. Alus itu mah alus. Ke aturan geroan si Hajina. Mana? Geroan pamajikanana Haji Hasan ka Bu Rokayah, Haji Rokayah. Aya naon? Apana? Gegeroan meuni sok ngareureuwas ari taeun teh. Ieu aya barudak cenah. Jang Bopeng jeung Jang Kosim. Cenah dititah ngagali sumur ngajeroan sumur ngeduk sumur bener. Heueuh bener. Kamari teh can boga jawaban sabenerna mah ti Jang Bopeng teh. Jang Bopeng rek neangan baturna heula, pek teh geus aya geuning Jang Kosim. Pek we atuh ari daraek mah. Keun we engke lah balitunganna mah geus anggeus. Nya mangga atuh. Mangga Bu Haji. Tuh di ditu taraje di tukang. Aya taraje tamang araya di pipir deket kanang eta tah kanang munding tamang rada panjang paranti nyangcang ieu. Munding aya nu panjangna nu rada weuteuh keneh da ieu eta mah panjang teuing weuteuh. Jeung Pak Haji Mitra teu talangke tah pacul aya di dinya. Emer urut tah aya emer tah urut ngaduk tah urut ngecor ieu urut ngecor. Urut ngecor sapiteng bareto tah aya tah emer urut naplok. Da rada gedong gimana Mitra, lain rada deui gedong gitu nya. Jelema aya Haji Hasan mah. Beda jeung batur, beda jeung sejen. Gap atuh kanu parabot. Kanu taraje. Peng. Maneh nu rek kahandap rek kuring. Kuring maneh Peng kahandap. Geus we bae urang kahandap.
kalewang we lah lamun urang tiris gantian maneh ka handap. Atuh ada kitu mah mitra teu kakocapkeun beres we nya gancangna carita. Burial deui alus deui cai loba deui. Kira beres-beres kira-kira pukul 12 gitu nya pas arek lohor. Beres cai alus ngeburial deui da meureunna liang-liang caina kacocokan kuleutak. Alus deui herang deui teu kungsi lila Neng Dewi balik sakola. Neng Dewi ge atuh teu eleh geulis jeung lanceukna ngan ari Neng Dewi mah budak kampung teu weleh someah ka sasaha oge. Ngan rupa jauh jeung Neng Lisa mah. Dan Neng Dewi mah teu loba gaya hirupna gitu. Teu loba ini, teu loba itu, teu loba nu dipake, teu loba ieu. Matrak ajrih ka sasaha oge teu weleh sopan. Kak, geuning aya nu di darameu. Pok Nyi Dewi. Sumuhun Neng. Ya di piwarang pun bapa pun biang nyapu bapa Neng piwarang ngaian sumur. Atau seueur ayeuna caina Kang. Suur sae Neng ayeuna mah. Bopeng nyarita. Kosim klet mata panon juru panonna teh ningali Neng Dewi. Geuningan sareng Kang Kosim. Sumuhun Neng, sareng Akang. Nya da ka ieu Mang Bopeng taya rencang pami nyalira mah da sasahari. Nawu sumur mah. Nuhun pisan atuh Akang. Tos kersa ieu ngayekeun sumur pun nya sumur di dieu nu pun bapa. Nya da abdi ge nya salarea ti dieu sumur teh. Ageung ayeuna mah caina ge cenah ageung tinggal tu nya herang ageung. Neng alhamdulillah. Ieuna meureunnan kabersihan jeung rada di jeroan da sakedik ku Akang teh. Pok si Bopeng. Nya Neng kitu tuh, itu taneuhna ge tacan kapicieun ka sisi paling ge enjing we. Atanapi engke bada lohor samemeh mulang ame beres sadinten. Muhun atuh nya. Abdi kalebet heula atuh bade edang gentos heula acuk. Mangga Neng. Pok Jang Kosim. Mangga Neng, mangga. Pok si Bopeng. Kumaha beres? Nawu sumur teh Peng. Berkah beres Paji, tuh tinggal caina ayeuna mah. Wah, bener. Mana ka dieu tingali. Tuh sumur teh geus loba deui caina alus ayeuna mah. Alhamdulillah atuh. Bener nya. Cik nima satimaan mah jang Gopeng. Nima atuh cai satimaan. Meni herang kieu. Talawengkaran we atuh ayeuna mah. Mun acan di Talawengkaran ieu teh ku abdi teh. Tuh di ditu di pipir aya kenteng urut. Prek beuleum. Terus alungkeun ka dinya ka sumur diceos. Ame teu hanyir cenah. Cenah nya mitra duka da. Kolot baheula mah kitu panginten. Mitra teu kakocapkeun taneuh geus disedekeun ka nomerna urutna teu. Geus kitu terus karukumah bare-beres. Adan geus kalewat Pak Haji mah geus salat. Maranehna makagok cenah kewe. Terus beres. Mitra pas geus kitu
Geus pas sarek marulang digaroan ku Mah Haji. Haji Rokaya. Yang peng, yang bopeng ka dieu heula. Kamarana. Iya bet atos da atos beres padamelan tos beres parabot tos dibereskan deui kapengker ku abdi sareng Yang Kosim. Lain ieu buruhna. Oh, Sabaraha kudu mayarna. teu langkung Bu Haji sabaraha ge wios sabaraha. Ieu atuh 5.000 kuduaan. 2.500 ewang. Atuh mitra waktu harita mah 2.500 teh nya berarti gede. Da jaum coklat biasa 500 sabungkus asa. Atuh nuhun Bu Haji. Tah ieu atuh tamahan bawa opieunana. Wadahan jang di imah. Cek Bu Haji bari jeung ngasup-asupkeun ieu ongol-ongol gegetuk kitu nya. Eueuh teh cireng jeung gemblong. Aya oge ongol-ongol jeung gegetuk dibahankeun. Nuhun atuh Bu Haji kitu mah abdi bade marulang wae ah. Mitra jerut teh marulang. Satana geus kitu singkar ceuwis we ngobrol. Oh peng eta sim kan lumayan euy dek barang gawe mah ngasilkeun duit seutik oge. Euy maneh mah bisaan euy. Relasina loba lah. Ajak-ajak we urang aya gawean mah. Oh ari daek mah teu naon ku urang diajak. Saja mitra pas di jalan Pak Amprok jeung Neng Lisa di payung da turun tina ojek. Lain ojeknya mitra nya ojek. Da ojek nya kana ojek turun tina ojek. Mukakeun payung pas brai payung muka alah eta mah kuat ka ngabarasatna jiga panon poe nu karek bijil we eta rarainya Neng Lisa irung bangir bibir beureum buukna oge semu-semu beureum. Maklum balik di kota kuliahna teh di kota balik seminggu sakali atau sebulan sakali kaparengkeun aya waktuna balik. Atuh si Kosim calangap jeung ngacay ningali bidadari. Oh atuh bikabitaeun awakna lempai imitna imit ageung matak sok aya nu maruasaan geuningan muasaan imit ageungnya. Si Kosim kuat kateung ngiceu digu hayu balik buru keheula itu tingali bidadari ngaliwat. Mitra so akrab si Kosim teh rada ngadeuketan ka Neng Lisa perwis gitunya di jalan rada we mepe nanya, "Wih, kuliah Neng?" Saha ari Akang? Tanya-tanya so akrab. Hilap deui kitu ka Akang. Sakitu batur sakola SD. Nyau teuing. Teu wujeng nu kitu. Rarudin teuing amit-amit. Tarayang teuing. Wawuh jeung nu kitu. Mitra dak nya kanu jantungna si Kosim meni asa kabentar gelap gitu ngadenge omongan hiji parawan ngomong gitu. Entragan manehna da keur SD na ge sakolana sarua. Geus awas Bari jeung ngejak.
bari jeung ngejatna teh ngusap birit cenah cek kolot teh mah nya kocapkeun si Kosim arek ngomong deui aleuh mitra waktosna ka Bujang Seep keun enjing urang sambung deui urang teraskeun deui dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak bagian kahiji karangan Sim Kuring Nyarira hapunten nu kasuhun seueur lepatna balelo boh rada pabaliut hapunten nuju pakmud abi mah nuju diajar kitu nya ku bakat reueus kanu kesenian Sunda nyaeta kanu dongeng jadi abi teh terinspirasi kanu ngadongeng gitu hoyong gitu bari jeung diajar lah mangga tong hilapnya di subscribe di like di komen di subscribe dina channel Sim Kuring channel Sunda Bandung Kidul manawi bahan katampi ieu carios ngan sakitu nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.